pada tedahar 2 bulan dia mau rek rongret pemajikan aing mah tompo awakna sagede tong bener teh men. Aing mah da teu bola pikiran aing mah. Ek nyatu rek henteu sabodo. Lain aing meunangan duit. Percaya tuh kamera ngomong kayak gitu. Oh, percaya benar. Senang eta, pikiran senang eta. Matak awakna sebelu kamu kan kena TV. Eta matak awakna sebelu ge eta senang pikiran eta. Jadi tadi pakai ieu rungsing gitu kitu teh kahirupan teh. Pakai rungsing main mah. Pokona main mah wifi. No wifi. Main mah nu penting mah eta. Pahit. Daripada amok-amokan ka salaki aing. Mau gawe. Ya salaki tas capek gawe, udah dia amok deh nya mending amok-amokan kana TV aing mah jeung sinetron. Korban sinetron. Gitu aja kan ayo yang montok ceritanya.